unggul. Saur Jalaluddin Ar-Rumi nyebatkeun kitu. Jalmi teh loba ngayakinkeun Allah teh aya gartol Ramadan teh ibadah dina Ramadan teh nyangka Allah teh aya dina bulan Ramadan unggul. Ari bulan Syawal Allah teh eureun jadi pangeran kitu. Bikin kaareureun ibadah teh. Bulan Hapit, bulan Raya Allah teh eureun jadi pangeran. Bikin di sini urang kitu nya ku Syekh Jalaluddin Ar-Rumi mah teh. Nah, jelema teh rajin-rajin teuing ibadah dina bulan Ramadan ari pas datang Syawal eureun ibadah teh. Nah, ari Allah teh dina bulan Ramadan ayana teh. Ternyata urang teh dina bulan Ramadan teh bulan latihan ngalah asarna, tapakna teh aya dina bulan Syawal. Ditamping teu amal ibadahna ku Gusti Allah tergantung ke bulan Syawal. Ari bulan Syawal urang ibadah keneh teu. Mun sok duha keneh teu. Mun tahajud keneh teu. Mun sok witir keneh teu. Aya tapakna teu. Nu sok maca Quran keneh teu. Nu sok sedekah keneh teu. Tah, engke teh di ditu. Perungna mah dina Syawal mah. Kumawi di dieu urang teh yang janten jalmi soleh teh sanes perkara anu gampang abot pisan. Aya cara